Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepakeun wasta abdi Tiara Bintang Mahaputri ti kelas 10 IPS 3. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babat kodog nu temana Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana unjukan yen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang taruh ngadu jajaten tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujung kerajaan. Menta bongbolongan sugan aya jalma nu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Teu lila ujuk-ujuk aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi, sejam miang ka negeri Mekah rek neupungan Bagenda Ali. Bareng nepi ka negeri Mekah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cik tunduhkeun di mana ayana Baginda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong neges-neges ka nu anyar datang. "Yu atuh tuturkeun Aki," cek eta aki-aki ngajak indi ti dinya. Kean Santang nuturkeun, tapi kakara oge sababaraha lengkah, aki-aki teh pok nyarita. "Itek Aki tinggaleun cik pangyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui. Maksud rek pangyokotkeun itek. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta itek teh tangtu lain jelma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. "Saha sanyana Andika teh Ki?" cek Kean Santang semulungse. Si aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya kaula anu diteangan ku Andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu, rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," cek Kean Santang. "Heuk, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam," walon Baginda Ali. Ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik bag-bagan agama Islam di negeri Mekah. Saenggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka negerina, Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbeh jeung kitab Al-Qur'an. Sakitu nu tiasa abdi sampaikeun. Hapunten upama aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.